ngiridit motor biasa umum kalesing itu kan riba. Nah maka riba. Kita datang ke dealer dengan bawa uang DP 2 juta, kita itu tengah hutang tengah nyuk motor ke dealer. Dealer itu gak ada ceritanya nganyukeun motor, dealer mah kudu lunas, kudu kontan kabayar harita. Carita na motor harga 10 juta kudu mayar cash 10 juta. Terus kumaha tukang da abdi mah ngredit. Ketika amang boga duit 2 juta dijadikeun DP, maka secara tidak langsung amang itu nginjem ka Bang Adira 8 juta. Disebut leasing teh. 8 juta jang nambahan DP jadi 10 juta. Nu 10 juta eta dibayarkeun jang mayar motor amang. Berarti kadelar mah selesai. BPKB motor amang dicopot ku Adira sebagai jaminan nginjem duit 8 juta. Kurang teh ngahutang duit ke Adira 8 juta, jang mayar motor kurang 8 juta da mawa duit DP nangan 2 juta. Tina 8 juta kali 3 tahun per bulan sekian ratus ribu, akhirnya jadi 12 juta. Itu riba. Kumaha lamun supaya teu riba? Contohkeun ku BMT. Saya pernah ada di dalamnya itu. BMT sarua. Caranya tidak melibatkan pihak leasing. Kumaha tuh? Tong transaksi jeung dealer mun erek hayang akur jeung syariah, datang ke Adira. Pak, dewek butuh motor. Motor naon hayang maneh? Hayang motor Honda Beat. Tapi nganyuk. Mana? Tah, hayang motor Honda Beat nu kumaha nu kieu. Adira meuli motor ka dealer. Motor berarti enak motor Musa? Adira. Sabaraha hargana? 15 juta. Padahal Adira meulina sabaraha? 10 juta. Ku Adira dijual ke orang sabaraha? 15 juta. Atuh hega harus dijual 15, teh dijual 20. Sabaraha hargana? 15 juta. Ah, tapi udah teboga duit naga hega dianyuk 3 tahunan. 15 juta sok sebulan sekian. Selesai. Paham? Gini. Perbedaan harga barang antara kontan jeung nganyuk lain riba.